Hiji jelema ilok salat bulan-bulan biasa mah ilok ibadah tapi asal bulan Ramadan tanggal hiji nyana kuramas mandi nyana make pakaian nun pake karesep ku nyana salat nyana puasa biasa bae jadi nyana mah sataunna ngan bulan Ramadan doang ibadahna asal geus Ramadan sawal kan itu apluk-aplukan deui segitu baik namanya nama. Nah ditanya, Isya aneh bulan-bulan biasa tilok ibadah bulan Ramadan ibadah. Wow, bulan Ramadan mah penghormatan Allah terhadap Ramadan aing nyaho. Ngadenge aing ti kiai-kiai. Mantak aing sok mabok Ramadan tutup. Aing sok zina Ramadan mah henteu aing mabokonna mah geus tilok salat aing Ramadan mah salat. Geus pokona mah aing mah pokona Ramadan bae geus sakitu doang. Aing membungah jasa Allah ngahampura ka umat nu kumaha bae di jero bulan Ramadan. Nah, Allah teh ngahampura, manya aing deuk dihampura teu bungah, mantak aing membungah jasa ku aya bulan Ramadan lantaran penghormatan Allah pinuh ku rahmat, pinuh ku magfirah. Aing mah yakin bahwa aing dosa-dosa aing sataun ku Ramadan beak kabeh. Eta hebat jasa jelema teu kebal paeh di bulan Ramadan. Kaimpi kuali Allah ditanya Aisyah kumaha di jero kubur pertanyaan alhamdulillah selamat cekeun jadi penghargaan ti Allah geus dibere surga nu bener sia eta sebab boga amal naon amal bungah doang kulantaran nyana nyambut bulan suci Ramadan disambut song-song ku nyana jeung nyana siap ngalaksanakeun ibadah di jero bulan Ramadan tak eta teh langsung di kuburan bisa ngajawab di akhirat geus disadiakeun surga geus bejaan ka urang lembur ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat wallahu a'lamu bimuradih Gusti Allah ngamimitian maka ya ayyuhalladzina amanu kajelema nu iman Ahok mundur iman ke Allah nya nama jeung reng-rengan Ahok urang nu iman asup ka ayat eta entek loba pejabat kuari di Jakarta dongeng ka kula memeh gubernur nu ieu mah aya kaindahan saetik sering kunjungan ka masjid ka majelis taklim ke pengajian pas gubernur nu ieu can pernah kunjungan ke majelis taklim deuk naon nya hayang disundatan sundatan bisa gara wahai jalma nu beriman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah Muhammad Allah dipardukeun ka aranjeun kabeh puasa di jero bulan Ramadan besi majarkeun jang umat Kangjeng Nabi hungkul puasa teh henteu ternyata puasa mah umat nu baraheula ge di syariat kama kutiba alal ladzina min qablikum jadi lain umat Kangjeng Nabi urang bae dipardukeun puasa
umat Kangjeng Nabi Isa, umat Kangjeng Nabi Musa, umat Kangjeng Nabi Sulaiman, Daud, dan selanjutnya kaditu puasa mah aya. Sebab ngabedakeun antara hewan jeung manusia ku puasa. Hewan mah komo nu ngaran kebo, boro-boro beurang nya nama di kandang na bae ge ngunyem bae. Eta kebo. Bari depa bari nangtung teu pernah eureun kebo mah. Nah, manusia ge mun bari ngaji ngadaharan keneh bae. Ngopi eta ge sarua jeung kebo eneng. Eneng eta ge sarua. Deres tepati gede teuing, pelen mah gede eneng ieu mah guys. Mun di luar aya nu bari ngopi toel sia eneng. Kehebatan hewan teh hampir seluruh hewan karar itu baik. Terus benyatuan hewan mah tanpa pamrih. Manusia ge lamun terus benyatuan tepati aya beda atuh jeung hewan-hewan nu sejen. Jangan bedakeun manusia jeung hewan. Ieu secara tabii watak gurizah adalah ku puasa. Ngabedakeun antara manusia jeung hewan secara filosofi mah akal, fikir, mantek lama. Nah, urang teh ku ari mah deuk dibentuk ku Allah supaya bener-bener jadi manusia. Maka tiba heula puasa mati zaman Kangjeng Nabi Adam, terus Kangjeng Nabi Idris, terus Kangjeng Nabi Nuh, terus Kangjeng Nabi kadieuna, terus Sulaiman, Daud, terus datang ka Kangjeng Nabi urang. Ieu instruksi puasa mah aya. Sababaraha profesor meneliti, sababaraha doktor meneliti, Jerman, Amerika, Prancis, aya bahasa dina Al-Qur'an kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Coba di Injil mana instruksi puasa, coba di Taurat mana instruksi puasa, coba di Zabur mana instruksi puasa. Ternyata di Injil eueuh, di Taurat eueuh. Nyana kaget. Dokter meneliti eueuh ternyata. Laporlah ke profesor Islam, disengsarikeun ku profesor Islam, ku doktor Islam, lantaran moal bohong Al-Quran kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teliti kembali, ternyata ku barisan Kristen, ku Yahudi teka teliti nu bisa meneliti justru ilmuwan Islam. Begitu aya seorang doktor di India meneliti Injil Barnabas nu asli aya instruksi puasa, Taurat ge sarua aya. Begitu diangsongkeun kaget jan. Ielah keistimewaan penelitian ahli agama di urang Islam. Jadi lain bae Al-Qur'an digali, terus Injil, Taurat, dan kitab-kitab agama nu aya termasuk Zabur. Nah eta diteliti ternyata memang aya. Mun nyana ngabejaan eueuh berarti Injilna tahrif, lain Injil asli. Ketika baca Injil asli aya geus kajen teh mah sakadar carita, urang mah deuk aya deuk eueuh teh mah urusan nyana, urang mah kitabna Al-Qur'anul, dina Al-Qur'an aya instruksi puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kulantaran urang mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, sementara Allah ngainstruksikeun puasa,
urang kabehan bunga jasa aya parentah puasa teh bunga jasa teu bisa dibobodo urang mah sebagai umat Islam nu mantak bunga Masya Allah ketika bukana jeung rujak indah jasa peting teu eureun nyatua eureun ngees bae saur pohara jasa dibanding-banding bulan biasa jeung Ramadan jahatan keneh bulan puasa ya eta kan ku bunga berarti bunga kedua kali engke dek lebaran meuli sepatu meuli sendal meuli baju ieu kolot-kolot boloon tah lamun urang bungahna kuno karar itu eta mah bungahna bunga hawa nafsu lain bunga ku eta bunga teh kulantaran bulan Ramadan teh pinuku rahmat bulan Ramadan teh pinuku magfirah Masya Allah Karim di bulan-bulan biasa mah Allah biasa memperhatikan sakikituna bae tapi di bulan Ramadan mah datang ka Allah amanat ke bulan Ramadan hei Ramadan awas ieu mah bener-bener bulan anu ku aing sangat dimuliakeun ulah sekali-sekali maneh nyatat kagorengan ka umat aing ulah dicatat tuh goreng-gorengan bagus bae Masya Allah urang ge kaget ge di akhirat artinya kaget nonton TV unggal penting catatan eueuh kana neraka mah tetep sih ieu gede-gede penghormatan Allah terhadap bulan suci Ramadan hiji jelema tilok salat bulan-bulan biasa mah tilok ibadah tapi asal bulan Ramadan tanggal hiji nyana kuramas mandi nyana make pakaian nun pake karesep kunyana nyana salat nyana puasa biasa bae jadi nyana mah sataunna ngan bulan Ramadan doang ibadahna asal geus Ramadan sawal kan itu apluk-aplukan deui segitu bae teh nyana mah nah ditanya isia aneh bulan-bulan biasa tilok ibadah bulan Ramadan ibadah wow bulan Ramadan mah penghormatan Allah terhadap Ramadan aing nyaho ngadenge aing ti kiai-kiai mantak aing sok mabok Ramadan tutup aing sok zina Ramadan mah henteu aing mabokna mah geus tilok salat aing Ramadan mah salat geus pokona mah aing mah pokona Ramadan bae geus sakitu doang aing membungah jasa Allah ngahampura ka umat nu kumaha bae di jero bulan Ramadan nah Allah teh ngahampura manya aing deuk dihampura teu bungah mantak aing mah bungah jasa ku aya bulan Ramadan lantaran penghormatan Allah pinuku rahmat pinuku magfirah aing mah yakin bahwa aing dosa-dosa aing sataun ku Ramadan beak kabeh eta hebat jasa jelema teu kebal paeh di bulan Ramadan paeh kaimpi ku ahli Allah ditanya Aisyah ieu kumaha di jero kubur pertanyaan alhamdulillah salamet cekeun itu penghargaan ti Allah geus dibere surga nu bener sia eta sebab boga amal naon amal bungah doang kulantaran nyana nyambut bulan suci Ramadan disambut songsong ku nyana jeung nyana siap ngalaksanakeun ibadah di jero bulan Ramadan ta eta teh langsung di kuburan bisa ngajawab di akhirat geus disadiakeun surga geus bejaan ka urang lembur bejakeun ka urang lembur cak kiai ge di Cilongok geus bulan sejen mah los ya deuk apruk-aprukan ge asal Ramadan bae kitu geus kitu bae geus pokona sia bebas asal Ramadan geus bebas bener kene cak kieu cik tanyakeun kitu ka ditu ka kieu cik geus pokona bebas bae eta ngeunaheun pan mantep jasa Masya Allah geus urang ge alhamdulillahirabbil alamin nah
yajibul shaum Ramadan bi adi umrin khamsah wajib dilaksanakan puasa bulan Ramadan di mana geus aya salah sahiji perkara tinu lima hiji bikabani sya'ban 30 yauman istiqmal tanggal hiji bulan Sya'ban teh Salasa nurutkeun cek hisab kopi Salasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa Rebo ngahenen kara sejero ta eta istiqmal garana bikamali Sya'ban 30 yauman geus sebab bulan Islam eueuh 30 hiji pas 30 tingali malam 30 can hilal sikmal ke hiji nomor kedua biruyatil hilal kadeuleu bulan sabit hilal bulan sabit aya qamar bulan purnama hilal bulan sabit nah neuleuh bulan eta geus sarua wajib ngalaksanakeun puasa ku sebab ru'yatil hilal jangsa ti hakiman ra'ahu di hak jelema nu neuleuh sanajan fasik nyana neuleuh nyana fasik wajib bae puasa sebab cek Kangjeng Nabi sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddat sya'ban 30 yawman cek ahli bilagah mah bade istikhdam sebab liru'yatihi balikana hilal Ramadan aftiru liru'yatihi Syawal cekah yang Nabi puasalah marane kabeh liru'yatihi sabada neuleuh bulan sabit Ramadan bukalah marane kabeh liru'yatih lambi mana ba'da sabada ningali kana hilal bulan Syawal mun teu kadeuleu fa in gumma mendung misalna alaikum fakmilu iddat sya'ban 30 istiqmalkeun 30 poe. Dua nomor katilu bisubutihi tetepna hilal yakiman lam yarahu bi adli syahadah bagi jelema nu teu neuleuh kana hilal urang di lembur eueuh nu neuleuh per kabupaten ge eueuh nu neuleuh hanya ada beberapa gerintil nu neuleuh hilal ngangsongkeun nyana ka qodi diterimalah ku qodi dengan dalil-dalil dasar-dasar anu otentik maka qodi memberitakan untuk umum bahwa besok jatuh tanggal 1 Ramadan dengan terlihat hilal oleh Fulan bin Fulan di daerah anu nah etalah wajib puasa ieu nu sok urang dilaksanakeun hiji kudu jelema nu adilna adil syahadah lain adil riwayah nomor kedua syahadahna kudu syahadah hisbah karena Allah la marjua biha thawabad dunya ulah aya muatan gaji muatan dibere muatan organisasi muatan politik ulah aya ieu mah syahadahna kudu bener-bener hisbah ke jalan di Indonesia kos kieu sebab di urang ayat tim ru'yat digaji ketika digaji lain hisbah ketika lain hisbah boro-boro ahli tasawuf ahli fikih geus teu narima
ai kudu dibejakeun terang-terangan mah kos kitu kudu nu bener-bener lillahi ta'ala ulah aya unsur-unsur muatan organisasi NU kieu Muhammadiyah kieu mawat maneh masing-masing geus lain hisbah nu kos kitu utusan ti berbagai partai aya jangan dukung ngaluhurkeun partena masing-masing hitunganna ge masing-masing lain hisbah nu kos kitu mah teu meunang diandel kos kitu mah kadenge ku ceuli sia eta kos kitu kuduna syahadatu hisbah tim bisa dibentuk ulah dibere duit ye cenah aing mah embung leumpang antepkeun kana mabur kudu dibere duit bang kan aya unsur-unsur. Nah di Indonesia nu tim diterima ku negara lantaran aya plot. Nu di luar tim sanajan bener nyana kerda Allah teu diterima geus menyalahi aturan. Geus menyalahi aturan geus sabodo kula mangan sakadar nyaritakeun doang. Dek nurut sia kana kos karar itu los. Pokona ngabimbangkeun umat teu beres teu mah kos kitu mah kudu karena Allah ulah aya nanaon ieu mah memehna geus diberitakeun waduh masuk tim rukyat lumayan ya ada berapa 3 gitu ya teu beres 2 3 Kabat bi ikhbari adli riwayah aya berita ti jelema nu adil caritaanana mausukin bihi nu kaandel caritaanana eta mah endek menusuk hati ngabenerkeun atawa henteu nu jelas aya berita ti jelema adil caritaanana bahwa ru'yat telah terlihat hilal telah terru'yat wajib puasa atawa kitu gairi mausukin jelemana teu kaandel sumban asup ka lubuk hati dalil-dalilna dengan jelas ucapan-ucapanna dengan jelas padahal mah ieu jelema ucapanna biasana mah teu kaandel tapi saat ieu mah urang percaya bisa dipercaya wajib puasa. Nomor kalima bizanni dukhuli Ramadan sangkaan asup bulan Ramadan bil ijtihad dengan ijtihad biman istabaha alizal bagi jelema nu keliru aya jelema di penjara can awa informasi kumaha-kumaha nyana utang hitung sorangan di jero penjara ternyata cak hitungan nyana poe anu puasa teh wajib ngalaksana atawa di gunung sorangan bae informasi di kota di negara nyana hirup di gunung sorangan bae ijtihad lah hasil ijtihadnya wajib dilaksanakan puasa atawa di kutub baheula kuari manggeus eueuh anu henteu kasorang ku informasi ieu mah keur carita kuari maka kutub-kutub informasi terus aya wajiblah puasa merka opat man aftarazanul ghurub jelema buka boga sangka geus magrib padahal encan kebenaran mendung biasana lalai teh zaman baheula masal keluar bae magrib baheula bisa dipercaya lalai bae bisa dipercaya kuari mah boro-boro lalai jelema geus bisa dipercaya lalai teh jadi ukuran kula asal isuk-isuk asal dek buka bae titah lumpat heula ku almarhum abah lumpat keluar aya naon Pak deuleu lalai geus keluar jangan kula nungguan we kita di kaso teh pan kasona mah awi asal geus kaluar we set we laporan geus bah geus tong-tong eta bisa gitu eta bisa kos kitu eta hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok
Sia jasa ta santri aya bae. Asal keluar besok ngeuleuh lalai ku jadi ojok-ojok. Laporan, bah geus bah. Kek. Ieu mah lain deui bahaya. Aya santri teu beres ya. Bener bae mau pangitik nyana. Emang santri mah kos gitu. Santri mah di pondok teh tilok beres santri mah. Tilok beres tapi asal geus balik we ka imah jare di kiai heran ta santri eta. Heran itu mah kula sok didongengkeun bae teh santri ke holil teh anu maling gedang teh. Atuh bancengnya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui. Wah gua da asa-asa kieu. Wot laporkeun ku lurah pondok. Aya nu maling gedang. Saha? Si Fulan. Panggil ku ki holil. Panggil gedang bawa sini. Bawa. Carekan ku nya. Nolong gedang kamu. Nolong paya kamu, lain gedang paya. Aduh, Ki Holil pohoan. Habisin sama kamu. Awas, habisin. Belah. Habisin. Jangan ada yang tertinggal. Semua. Bijinya juga makan. Waduh, artinya ilag. Waduh, jibari ceurik nyana. Diusir deh. Pulang kamu. Pulangnya. Datang ka imah nyeun pondok. Santrina breg loba jasa. Kacaritakeun loba jasa. Santrina loba terus barisa ngaji. Nyana kadinya ka Ki Holil nage ngabagjakeun biasa masalah teh. Santri-santri nu nyahueun teh apa neuleukeun bae. Wih si eta teh maling gedang. Jadi kiai. Masya Allah. Nggak 1 tahun teh, ka 2 tahun teh. Santri nu nyahuan teh, ka 2 tahun. Maling aing ge lah. Aing gak jangan kumaha ge. Jadi kiai asal maling gedang jadi kiai ceknya. Nyana maling gedang. Laporkeun deui biasa ku lurahna. Pak Kiai, ya ada santri nyolong paya lagi. Biarin aja lah. Nyana ngarep-ngarep dibawa ku yana tuh, bawa gitu tuh. Laporkeun deui ku nu saurang. Yai, ada yang nyolong paya. Biarin aja kalau mau malah udah biarin. Nyana ngarep-ngarep dipanggil henteu bae. Sia aja sih aing mah teh dipanggil-panggil ya. Bebeja deh. Yai, saya nyolong. Ya kalau mau ambilin sebuah dah. Wah. Malah mah kalau bisa udah semua orang. Tahu enggak orang lo? Udah ambil semua ya. Sebab besok mau ngebesan Pak Yai. Wah, ceknya aing mah. Cilaka ya, lain deui urusanana. Tuh, horenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz, ieu budak teh bakal jadi pikiai. Eta dibere gedang teh seakan-akan putuh. Nu mantap siki-sikina titah dibeakeun, ulah dibikeun ka sasaka. Maneh kabeh orang keur nurunkeun ilmu. Tuh, mantap lamun aya kiai mere dahareun, geus langsung leg-leg bae. Foto ya maka jangan rokok lagi. Ngan syaratnya tuh menang menta. Ngan Yai minta putuh. Ya, batal kos gitu mah. Menang. Coba kiai gitu teu sabere-berena. Tuh, di dia baheula ya. Di dia santri teh santri kitu belet biasa. Ngajina teh tidak bisa-bisa. Kebeneran aya lauk di masjid aya lauk langsung diterima betik letik eta langsung bisa ngaji langsung iya santri di dia zaman abah langsung bisa ngaji terus nyana soroganan rapi dan lain aja kita balik boga santri biasa boga santri Masya Allah tak uang mantak besi orang manggil lauk sih ada putuh eta. Iya tuh moal ki prawira teh barang ditinggalkeun ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak orang kiai orang teh jadi kiai lah orang ka Mekah bae ka Mekah nyilip maksudna nyilip teh mah ka Mekah lantaran isin tadi no urut loba santri aja santri nyilip bae ka Mekah maksudna dagang we biasa kuli di Mekah ngan mikiran bae teh prawira mah ya jangan ada ya aing masyaallah kieu bae mah atuh isin ke balik toap sering biasa toap bareng kacaritakeun 1 tahun 2 tahun tah keur toap tengah peuting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji
itu dah nuka kana teh tajang sia belos kana teh aing mah teh hayang di dahar ki prawira duanana tok masyaallah ti hari teh muka kitab kabaca kabeh naon bae bisa ka kula jadi bisa ngaji bener sia gara-gara roti sakira teh jadi kula bisa ngaji je roti aing hiji eta berarti ilmu aing ka sia sakira teh tah mantap beusi aya roti geus sikat horeg tahu malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna sing hade tah lamun penting-penting mun keur ngawirid naon bae aya roti geus sing hade ayalah santri di dieu nu Badung mali bejakeun santrina sebab kuarina hirup kene si santri cicingna di Bekasi kuari santri di dieu santri abah kuari hirup kene boga santri kuari sok ceramah di Bekasi nah Bekasina deket ke Bogor ka dieu nyana boga santri biasa eta keur Badungna di dieu kulantaran abah nyurah putuh tah aya santri manggil lauk ditereu ya bisa ngaji nyana neangan lauk betok atuh Badung ngaranna ge kuari ge Badung ge nyana mah geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji aja dicolok pan baheula mah lain listrik lampu tempel teh kapan aya iya tah ramohongan teh ramohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah di ramohongan pan kosu asak masa asak ayalah di dieu ngaranna moal dibejakeun hirup kene kuari boga santri deui ngan rada boga sakolahan tan hiji mah aya sakolahan MI lah mun cara urang mah tapi nyantri biasa hirup kene moal dibejakeun ngaranna nyana gesok ngaji seribe moal salah nyana ieu lalakon keur carita di darieuna bararadung jasa teh santri kuari hirup kene boga santri seetik ngan boga sakolahan tah nu diberekna puputuhan nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe-timpan baheula mah bilik ti beurang kene kunyana geus di bolongan geus keur ngawirid lampu diletikeun ngawirid lampu letik ban aya lampu tempel mangga naheun bisa letik asal asinar we diragakeun kunyana di luhur blek we ka handap langsung ditubruk di dahar ajana seseureun mah kalah kucing garong mah lu kata tolol teh coba Ismail saminggu nyana bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian atuh. Biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge. Kok enggak bisa ngaji gua kata dia. Ini padahal putunya gede sebelah gini. Dihareupeun nyana seserian bae. Untung enggak ada kucing lu di situ. Goblok teh teman-teman. Atuh teu bisa ngaji jata mah tinu Badung. Lain putuh tama kosi batak sih ada tah. Urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih ada. Yang babaturan bloon jasa ye. Eta kos kitu baheula mah segala popocongan segala naon. Bener eta. Baheula mah sangar kan di dieu teh sangar. Warungna kebelah ditu. Aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba. Biasana marhaba santri ka warung, ka nyahoan kunyana ka warung. Aing popocongan beurangna aya nu maot. Wow, eta santri balik ti warung teh. Potong. Sieun eta. Nya leumpat di dinya kene potong. Masyaallah eta jadakan tah. Si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan, balik kan ka pondok. Di pondok aya pocong. Di gang teh apa pondok teh gang gitu tah. Aya pocong. Ya. Jangan suka nakut-nakutin gua lo. Epak beneran koclok. Lu yang bener lo. Lu mah kayaknya pocong beneran. Eta kuari kula ngan eta maot tah. Nu eta bata nu ngamanggih pocong geus maot. Keur can maot tah kula sok asal ka pagi bejengnya rame aja serta ngobrol. Nu mantak rame nyin popoconganna jeung kula. Jadi eta kan manggih pocong namanya sorangan. Jak kula maju karunya nu balik ti warung teh bohong lain pocong bohong. Kula mah karunya
barang nulujana lumpat dirinya bae. Ye, kasih saya jelema ieu. Aja kukula dikitu teu bohong. Teu. Oh, karak reda. Kula mah tetep bertanggung jawab. Si itu na lumpat tah ka ditu ka pondok berarti aya gang pondokna teh belah di pondok make gang tengah-tengah. Ternyata ka dieu aya pocong di tengah. Wah, jangan suka gitu lu ah. Allah. Kareng pocong bener. Atuh kula kadinya ngagoler nyana. Eta lalakon bae lakos gitu. Sangar di dieu sangar. Guys, pun dicaritakeun di dieu sangar lain dalagan. Putuh loba, jin loba, kemudian kuntilanak loba di dieu. Loba. Nah, ieu lamun aya jelema buka disangka ku nyana geus magrib, ternyata encan, maka wajib imsak begitu nyaho, wajib imsak, tetap wajib qada lalawara. Nomor kalimah alaman banalahu yaum salasina Sya'ban. Nyata kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan. Nyana can puasa. Padahal eta teh geus Ramadan. Lantaran geus aya ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan, nyana encan puasa. Wajib qada. Wajib qada. Kan geus teu kudu dipermasalahkeun nya lantaran naon di urang kungsi debat adu masalah maningan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing geus sabodo nyararana bae sabodanya sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadege bae nyalahkeun ge antep geus kitu bagus ya tungtungna puasa urang lain menang ganjaran ujung-ujungna urang teh dibenduk ku Gusti Allah maka teu pernah mere jawaban sonojon loba nu kieu diantep padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ti Abah lamun endeu puasa sapinah bae atau riyad eta bae ge eta mah Abah ge lamun endeu puasa teh mun teu sapinah riyad entek digunta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapinah ke tahun berikutna riyad deui ke sapinah deui sapinah endeu kurang kumaha deui ngabahas di sapinah bocana leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapinah beuh masyaallah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapinah bae geus cukup biasa ieu sapinah ieu nu dibaca teh eta sadisu alaman sabaqahu maul madmadah min madmadatin wastinsyak urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingser kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana wajib qada ngan poe eta imsak yabtul shaum bidatin batal puasa ku sebab murtad naudzubillah min zalik zaid puasa murtad batal wahidin head saruiti puasa berbayat batal wanipasin nipas saruiti puasa nipas batal awiladatin wilada batal jununin edan batal sanajan cuma sedetik 2 detik semenit edan batal bae biigmain jeung ayan batal sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana terakhir aya anu wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid jelema head wajib ngabatalkeun puasana ketika nyana ngalanjutkeun haram nu head teu meunang puasa haram puasana wajib buka
nipas gitu kan. Aya nu jaiz nu sekadar menang doang kama fil musafir wal marid jelema berangkat ti dieu ka Surabaya rusos doang aya kamenangan dek buka mangga dek teu ge mangga keur carita buka mangga bae kitu keneh nu gering teu terlalu parah tapi ieu mun dilanjutkeun bisa marat bisa ngajroan ya gering dek langsung bae puasa dek buka mangga bae aya nu diharamkeun seperti jelema boga kodoaneun 5 poe tahun kamari boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan inget-inget ieu kuari aduh 5 poe deui pas Ramadan kodonyana eta wah haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka Syawal haram diana ngabatalkeunana tuh. Selanjutnya yang wajib kodo jeung fidyah duaan nya wajib kodo nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib kodo nya wajib fidyah dua macam hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak geus jana teh teu puasa sebab mun puasa anakna orok keneh bukalah nyana masalah karena demi anak berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak beusi anak teu sehat kudeudeuh-deudeuhna ka anak ieu awewe buka puasana masalah ngan engke nya wajib qada nya wajib fidyah qada wajib puasa fidyahna wajib atawa urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun naik ka tulungan naik turun atuh teu bisa aya tadi naik bisa ih sia mah ongkos kabayan tadi sia naik mah bisa aya turun teu bisa masyaallah aya ge kabayan mah kumitohana titah ngisambung kebayaan, saya lintas ngisang, tiris, bau, tetap embung, goblok sia, ayo kalau tiada gimana sia, tuh ngisang, embung tiris, biasanya tinggalkan kumitohana, itu kebal, nyana teh ngojay, kebayaan, saya kena ngojay, silem, tuh ngisang, embung tiris, tolong deh coba. Ai silem daek aing ngisang embung cak kena tiris teh eta kabayan blow-blown tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nyaho wali nyolain nu jelas pikasirieun bae kabayan mangesna eta bae non gara-gara tuh mentara gaji bah kalau mentara gaji yang naon luar tangkal kayu emang dapat nyentihang yang imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan aya kos kitu mah dah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek jeung teh kabayan tuar kunyana we bret diragaji kunyana pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tareh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tu karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu ceknya halu atuh dibagusan ku nyana halu teh geus tere foto geus tere jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong ceknya cek dijieun centong geus tere anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah ceknya na isi naon mendingan pakai nyehil we dijieun pakai nyehil teh sagede lah sagede cehil kieu kieu bae keur nyehil mitohana datang tuan bayan mana tihang teh ieu tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal mitohana goblok tolol sia tangkal kayu sok itu badayna jadi segede gitu bagus jadi kene alhamdulillah
si kabayan gitu. Di urang ge loba anu di modalan ku mitoha jutaan. Alhamdulillah. Mana keuntungan sia? Alhamdulillah. Abah duit sabaraha duit karena mereka kula. Pan aing mereka sia 30 juta. Alhamdulillah, Bah. Ai 30 juta mah aya. Nu mana sia 30 juta? Jadi hutang, Bah. Turang hutang 30 juta. Abah mereka kula 30, kuari jadi hutang 30. Eta lain kabayan sih naon. Tolol, minantu kos kitu tah. Udah menceritakan kabayan puan eta tokoh parahyangan teh boga kabayan sagilek nak pika serieun me kabayan. Kemudian eta nu hiji wajib qada, kemudian wajib fidyah. Nomor kedua buka mata kiri qadain ma'im kaniyata yati Ramadan akhir. Zaid boga qadaaneun tahun kamari boga kodoanin. Kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang dari Ramadan. Tanya nya wajib kodok, nya wajib fidyah. Jadi lamun aya jelema, zaman baheula di Jakarta ya, urang pasar Kemis kan baheula di Jakarta. Ramadan teh teu puasa nyana teh, teu puasa. Tah, sabar tahun? 10 tahun. Kuari ingat, aduh aing mun paeh boga kodoaneun. Kodona mah tetep bae, lamun sapoe tetep sapoe, mun 10 poe tetep 10 poe. Ngan eta fidyahna hitung taunna, ternyata 10 tahun. Berarti sapoena 10 liter. Nyana teu puasa baheula teh sabulan. Tetep bae kodona mah sabulan bae 30 poe. Ngan geus 10 tahun. Sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30, 10 kali 30 sabaraha? 300 liter, tinggal gitu baik. Namun tadina puasa nanya teh geus sababaraha taun mah taloba atuh tinggal kalikeun sabae kodona mah kitu bae. Lamun 100 bae 100 bae. Lamun 2 bulan 60, lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha? 60 teh 90 ngan sabaraha taun? Ternyata 15 tahun ka tukang sapoena nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna. Tinggal kitu bae eta mah. Masya Allah. Hiji. Nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah. Kamu baaleh jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu dipidyahan. Ayan wajib fidyah doang teu wajib qada. Aki-aki mah dipidyahan bae ngan teu wajib qada nya mah. Deuk qada iraha tuh coba cager deui. Aki-aki tah geung fidyahna ge poe eta bae. Poe eta bae geus. Poe Sabtu datang ka magrib fidyah. Poe Minggu datang ka magrib fidyah. Cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidyahan bae yeuh. Bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidyahan bae. Jadi berarti 30 letereun geus sabulaneun tah. Ai daek mah masalah ngan can kawajiban. Sanu nyaho menang 2 poe-poe. Ai ridho mah los tadi tuh masalah. Ngan wajibna mah eta bae tah nu nyana teu bisa puasa. Nomor kaopatna lawala teu wajib qada, teu wajib fidyah. Iyalah jelema anu edan, nu edan mah teu wajib qada, teu wajib fidyah. Kitulah cara-cara puasa. Puasa nu tadi dicaritakeun encannya hok waktuna iraha. Lamun nurutkeun cek ru'yat tungguan engke ru'yat. Tungguan ru'yatna. Tapi lamun cek hisab geus sepakat ahli hisab baik Sulamunairen atawa tina kitab kitu naon ngaranna di luar Sulamunairen ieu geus diararitung ku ahli-ahlina yakni Ibnu Syatir Durusul Falakiyah
Ibnu Syatir Sulamun Nairen kabeh nanggalkeunana poe Senen. Mun dicaritakeun derajat-derajat da jeung sajigalana panjang. Senen 4 derajat. Sulamun Nairen aya nu ngitung 3 derajat 58 hampir 4. Aya nu 4 derajat. Cuman lolobana 4 derajat. Senen 4 derajat. Masya Allah. Menurutkeun cek hisab qot'i. Sakadar nganyahokeun poe mah poe naon babaringan teu boga darja. Ente ge bisa geura ye. Tengetkeun nya ye, jangan nyahokeun. Asal kanyahoan bulan Muharramna bakal kanyahoan ka dituna. Ye, saha nu pinter bisa ye. Kuari tahun sabaraha kuari? Sia mah dasar ka gaji mah lulu. Gaji teu boga. Tahun Hijriah 1437. 1437 bagi 8. 1437 bagi 8. 14 bagi 8 hiji kali 8 8. 14 diambil 8 6 turun 3. 63 bagi 8 7 kali 8 56. 63 diambil 56 adalah 7. Turun terakhir tuh 37 berarti 77 dibagi 8 9 dikali 8 72 nyesal 5 ambil 1 sebenarnya opat teh mun poe ngitung ti Ahad poe naon? Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Tanggal hiji na Muharram Rabu. Mun aya nganyahokeun ieu Ramadana poe naon? Babari. Kuari Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rewah, Puasa. Nu ke-9 kan tuh. Nah, mun aya nganyahokeun kos kitu babari. Kolot baheula mah kos kitu tah. Babari itu 9 tuh kan. Nah, kuari ti Muharram Rebo Kemis. Cokot Jumat hiji. Tas Jumat naon? Sabtu Minggu. Cokot Senin, tas Senin naon? Selasa, tas Senin Selasa berarti Rebo Kemis. Piceun Jumat berarti naon? Sabtu Minggu. Tinggal atuh babari. Nya. Sakali deui. Nyesa 5 kitu bae terus mun hayang nganyahokeun poe pamantap kolot baheula mah babari. Teng bari ngalamun bae kieu teng. Oh, poe anu tanggal hiji. Eta kos kitu tah. Lamun cepet mah dina tahunna kanyahokeun bagi 8 rumus tah mah. Rumus kolot baheula tah. Nah, bagi 8 sesa 5. Geus bae rumus keneh cokot hiji. Eta mah rumus bae. Rumus cokot hiji opat berarti Muharramna opatnya Rebo Minggu Senin Selasa Rebo berarti Muharram. Nah kadituna cokot hiji 2 cokot hiji 2 sebab 30 engke 29 gitu ngitungna bari Rebo tah ya Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadil Akhir Rajab Rewah Puasa 9 hayang nyaho poe naon tah ngan derajatan doang derajat tapi akur bae ieu sok Rebo tuh Rebo Kemis cokot hiji Jumat berarti tas Jumat Sabtu Minggu cokot Senin berarti naon Selasa Rebo cokot hiji Kemis berarti naon Jumat Sabtu terus Minggu cokot hiji Senin cokot hiji Senin jadi berarti poe Senin anu bisa balik nu teu bisa disetrap asana ingin setrap kabeh ieu aing kewalahan mere dahar eta keur carita sanajan Masehi ge bisa kos kitu Masehi mah gampang jasa urang hayang nyen tahun Masehi kecil jasa ya rumusna ya 3 jalan
tilu jalan ieu mah ngan sajalan lamun Masehi mah aya tilu jalan moal talar kudu ditulis matalar ke kudu ditulis sama tek zat we anu engke dituna geus aya rumus lah berarti Januari Februari Maret jadi geus eta tahun satahun beres kurang dijieun tek foto Haji Pendi dar blok hehehe almanak tahun 2000 seberapa 15 jual begitu di dalam teu hayang teu hayang kunaon fotona blow on terlaku nyana teh lain teu butuh ka tanggal foto mawa paeh di foto ieu ditempelkeun di mana cek nyana ieu teu pararantes cek nyana aya nu kapaksa meuli babaturanna ditempelkeun handapeun tangkal Ambon ieu keur carita sakadar nanggalkeun kecil hayang nyaho derajat teh babari hayang nyaho derajat teh kudu make sulam teu kudu make derajat teh make sulam makan kudu dihitung atau make Ibnu Satir kudu dihitung mantap cek abah teh cek abah ya sia make ngitung keneh mah atah geus kitu aing panas dikitu-kitu tah kolot pohar aja sepan aing kita ngaji palak ai prakadituna dihina jasa kudu dihitung-hitung keneh kitu make ieu bae sih hitung derajat aju urang pandeg ngaji ka abahnya sok nyentak ngaji bae ka mana bisa henteu aing embung dikitukeun tah abah mah galak ya mah masyaallah aya tah anu dihitung di pasar Kemis ge aya 2 nu jago palak tuh Mang Anu nyahoeun abah ge hirup keneh mal disebutkeun tah sia kadinya ngaji tah jago teu palakna nyahoeun tadi bari hirup keneh hirup mal disebut ko ngoa nyanana ge kuari ngaji buat teh aya jago teu palakna kumaha tuh bah ngitung derajat kieu ngitung derajat bae set ya kudeuleu ku sia irabo sabaraha atuh 5 bah cak sagenep bulan teh wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun kan siap kudu nyaho manzilah sakadar manzilah sapira manzilah aya di dieu kabeh di ruasan ieu tah di ruasan ieu manzilah dabron saya mau nyaho kan nyaho saya ngomong kos gitu kan dan lain-lain sebagainya jadi lamun dipraktekeun teh abah mah kitu 4 derajat di dieu kabeh sakumaha kumaha tadi tah ngitung poena geus bisa hitung poena sakali doang tak bisa coba balik eta datang ka imah puyang henteu sia henteu teh babari eta sok geura ge lamun dina kitabna mah langsung atuh aya jadwalan dina kitabna mah Muharram deuleu coba kahandapna seuk di dieu tah Muharram Safar Mulud Ramadan pas Ramadan poe naon tek Senin sok geura hayu geura urang hayang nyaho Mulud di dieu Muharram geus teh Horbo Muharram Safar Mulud tek tadi adukeun tek poe anu nen eueuh derajat tadi hitung di dieu coba diceuna kiai sapi sapi atuh aing ngeunang mahal ngaji dihitung doang dihitungna kudu jeung santri deui lantaran manzilah ya wal qamar qaddaru manazila kudu nyaokeun manzilah engke dihitungna di dieu babari geus lamun urang geus nyaho tek tilok mislet perjalanan sulam bisa dihitung langsung trek harina model tadi kemudian derajatna kolot baheula ilmuna pohara jasa masya Allah karim puasa nu tadi dicaritakeun adalah bab-bagan syariat puasa syariat ma'ayum sikanil makulati wal masrubat wa an wiqa'in isaipin lahar muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima, ti berang, ti mimiti pajar datang ka guru,
urang teh nahan teu dahar teu nginum teu jima eta puasa syariat. Jadi bae geus kos puasa syariat. Geus puasa syariat mah asal teu dahar teu nginum teu jima ai kitu mah mata pake ngabuburit ka puri, celi pake ngadengekeun musik, ngomong sadaek-daek, leungeun cukal cekel karena berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang. Kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna eta ngaranna puasa syariat. 99,9 hampir teu diterima. Sebab teu mah puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima, tetapi nu sejen teu dipuasaan, puasa syariat. Disebut da puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus. Ayum sikaan jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim. Nyananahan tidak nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat. Dipuasaan kunyana beuteung, dipuasaan kunyana zakar, dipuasaan kunyana dahar nginum beuteung. Di samping eta deui mata milu puasa, cili milu puasa, irung milu puasa, sungut milu puasa, leungeun milu puasa, suku milu puasa, seluruh anggota milu puasa. Masya Allah karim. Masya Allah karim. Ayum sikaan jami'al dhaih. Nahan tina sakabeh anggotana, mata, celi, irung, sungut, leungeun suku al-muharramat wal manahi wal zamaim. Tina nu diharamkeun ku Gusti Allah, nu dilarang, nu dicacat, termasuk galbuna mithlul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik. Jadi ujub di puasaan. Urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan. Puasa teh asanang sorangan, ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh. Hapak teh mun cara pare gacung. Diplak, disurubuk, pas buahan hapak gacung. Ketika diala nu boga na teh geus kieu bae wadaw. Kunaon cak pamajikan garacung. Modal, tenaga, gacung. Kak, geus bae Kak. Ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah, urang nungguan pan gacung naon artina. Jadi ka manakeun tuh kebo. Ketika kebokeun jadi parab kebo. Tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo. Eta puasa sia tah. Lah cenah kiai ge kos kitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh. Ya Allah. Tuh kan. Kibir takabur, sombong, bukhli. Ya Allah ya Rabbi. Kabeh penyakit araraya di jero hate. Geus mamata, geus maceuli. Ieu deui hate, rasa ujub, rasa takabur, rasa bukhli. Nah ieu di jero teh teu dipuasaan. Maka fakulluha yubtilu shauma thariqah. Ieu ngabatalkeun puasa thariqah nu puasa. Jadi puasa syariat mah muakkatun. Aya waktuna dahar aya waktuna. Ketika beurang dahar batal. Puasa thariqah mah goer muakkad, muabad ngaranna fi jami umri. Geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana. Mun nyana ujub batal puasana. Mun nyana takabur batal puasana. Masya Allah, mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju'. Loba jasa masyarakat, loba jasa umat, loba jasa kaum anu paraluasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang. Ngan sakadar lapar ganjaranana. Ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nama. Aing dek datang ke Kangjeng Nabi menta dahareun. Pasti nya nama merek. Assalamualaikum. Salam cek Kangjeng Nabi. Ya Tuhan, ya Rasulullah, ini ja'iatun shaimatun. Abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan walakin ja'iatan. Siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masyaallah. Oh, masyaallah. Isukna datang deui. Subaja'at tsaniyah. Datang kedua kali. Datangnya assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Enaon? Ini ja'iatun shaimatun abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iatan. Mane mah teu puasa tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kangjeng Nabi. Dipikir jana balik deui ka imah. Langsung wa adat di baiti hadiu pe di imahna. Nyana tapakuran ke ya aing puasa cek yana teh. Ja puasa ieu ke diitung kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae cuma. Kunci kunya lawang puasa. Terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah. Salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang. Coba sore ka Kangjeng Nabi. Waalaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nah, ini jayatun shaimatun. Abdi ieu lapar tur abdi puasa. Sedaqti. Bener anjeun. Terus nyana nitah fa amara lah bi taat. Nyana nitah ka sahabat. Bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu. Aya awewe ieu lapareun jasa ieu bere buka. Nyana merenung bae. Jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teh dianggap puasa. Kek. Horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur. Keluar ngobrol ngomongkeun batur. Jadi nyana gibah karasa ku nyana. Oh, eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teh dianggap puasa. Siapa ngan lapar doang teu puasa. Eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang. Ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali. Ieu mah jeung tangkal-tangkalna eueuh jeung kebo-kebo acan. Ya Allah ya Rabbi. Mantak sih ada ieu. Ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui. Ya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Tuh. Ya. Nah iyalah seorang wanita mantak puasa urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahur loba jasa jelema anu peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur, rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud. Allah karim. Mantak cek Kangjeng Nabi, kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim. Loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama. Loba jelema nu batal puasana tapi puasa. Maksudna kieu, loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjaranna loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae kunaon eta ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari nyana ngajagaan anggahotana ngajagaan tina kabatur tina iza nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga. Mantak cek Kangjeng Nabi
hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa manu aing mentak lamun saya yang kalem berarti geus lain nu aing deui puasa manu aing berarti lamun saya takabur lain nu aing deui puasa manu aing awas inna shauma li asaumu li inna shauma li sarua bae puasa manu aing ulah di aku gusia ujub teh takabur teh yang kalem teh dan lain sebagai ria wa ana ajzibihi aing bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala nu aing eta puasa lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui lamun sia yang kalem ku batur berarti lain nu aing deui aing moal ngabalas ka sia puasa mah nu aing berarti kudu dijaga urang zahiran wa batin Allah karim mentak lamun orang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh makna puasa lamun puasa mah puasa teh dahar teu nginum teh jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar Allah resep jasa kajelema anu nahan nafsu birahi nafsu amarah nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan Allah sangat resep nu mantak jihad perang di medan laga mah gampang tapi perang nafsu ieu lah nu hese nah urang sabulan ieu satahun cuman sabulan dititah tapa urang mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus ulah kaman geus pokona di imah TV begedean pan goblok eta manya nonton TV bulan puasa sih maca Quran zikir ulah loba ngobrol-ngobrol aja masyaallah nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Robayatul Adawiyah urang apalkeun nya terutama ku kaum Hawa ye doana pohara jasa bisa sakali hebat ya ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin wala uridu minad dunya illa ikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin ta eta doa waliyatullah Siti Robayatul Adawiyah urang teu kapanggih jeung Siti Robaana teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia lain lalagaan yang mau di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal Kaya Siti Robayatul Adawiyah iya tah di Basrah aya kuburanana di Basrah aya di Mesir aya Robayatul Adawiyah mah kuburanana di Yaman aya kuburan Robayatul Adawiyah tah ieu kuburan waliyatullah sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya Wes Kurni malama aya nu ngaku di Yaman aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula ieu mah ieu Siti Robayatul Adawiyah talar doana sakali deui ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta ya arhamar kedatang ka imah talarnya babacanya pihartieuna na ieu mantap jasa ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir wabeh jang kafir lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran fatilil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunya di dunia teu hayang pangbikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran hampir ngarempot deui yang moal dibaca ku anjeun moal mah doa teu kira-kira saja
tadi mah ditalar aja kieu mah wah seneng ngawarung bangkrut aing. Tadi mah resep jaknya lah hayang lah jaknya. Pala uridu minad dunya abi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mawa poho ka Gusti sebab dunia mawa cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah supaya itulah biar teu kira-kira tah ngadoa masyaallah. Lamun abdi bakal dibere ganjaran, abdi teu perlu ganjaran, Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran, teu hayang saeutik-eutik acan. Hayang naon atuh cak Gusti Allah, abdi mah di dunia hayang ileng ingat bae ka Gusti, hayang zikir bae ka Gusti, di akhirat abdi mah teu hayang naon, hayang neuleuh doa ka Gusti geus sakitu. Di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir, di akhirat hayang neuleuh ka Gusti atuh geus sakitu. Atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kos kitu mah di sorga, sabada Gusti teh mah. Oh, sih teman di sorga batu mangga. Teman nu kos kitu mah malah di neraka mah. Ya tuh sabodo cek kitu teh. Geus kos kitu bae kula mah hayangna. Ah, endek ditalar endek. Itu kuat dong tah ngadengin urang kos kitu dah. Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah dikabdikeun ka kafirkeun bae. Ka anak atuh ulah anaknya cilaka. Beneran ieu mah ka anaknya ulah cek. Sugan eta ieu mah kata tangga ulah. Naon sebab dah begitu ditanya ku ulama rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga maulah lamun kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin aju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing bikin kukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun. Kita tangga susah kajen, penting ke sorga. Anak susah, masalah sakena, penting mah ke sorga. Pemikiran anak geus eueuh duniaan saeutik-eutik aca. Nya nama mun neuleuh tukang karung nya mah jarijin. Jariji sama aing. Sakumaha neuleuh teh kebo cenah aing. Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah. Sakitu bae abdi bae. Teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti, eling ka Gusti per detik per menit. Jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti. Sakitu kahayang abdi mah. Geus tirik. Ya Allah, ya Rabb. Terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus. Muasaan hate tina cinta kasalian Allah. Bisi di jero hate aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik per detik per detik per detik. Wa imsakus sirran mahabbati musyahadati ghairillahi taala. Ejeng nahan sir tina musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah. Bisi sir aya kasalian Allah. Embung. Wali Allah komong nabiyin komong mursalin. Iwa sadetik jero hate kasalian Allah. Allah deh. Iyalah puasa hakikat ngaran. Sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berat ti Gusti Allah al insanu sirri. Manusia teh rahasia kaula. Kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jangan usah. Los yang sia. Cak Allah. Wahai manusia, aing teh nyiptakeun dunia langit bumi. Berbagai kemanfaatan. Timimiti dahareun, tanah, kendaraan, jeung berbagai-bagai logam, emas, minyak dan lain sebagainya. Los, eta teh jang sia, kabeh jang sia. Tetapi wa ana sirru, cak Gusti Allah. Tapi kula ia adalah sirna manusia. Artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang. Nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena. Jang naon sakena tuh atuh udag-udag dunia di udag-udag haju rusak. Banyak udag-udag rusak. Maning nu nyieun dunia. Urang ngahayangan sawah bakal rusak maning anu nyieun sawah Allah. Urang ngahayangan mobil bakal rusak maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah. Urang ngahayangan naon bae maning nu nyieunna.
mata al-insanu sirri, manusia adalah sir kaula, tapi wa ana sirru, kaula sirna manusia. Tuh kabeh di dunia dibikin ka manusia, tapi manusia embungan hayang ka aing bae sareng gitu. Mata wa ana sirru, geus jelema anu datang ibadah, datang ka zahir doang, iya ibadah zahir. Aya nu datang ka kolbu, ibadah kolbu berarti toreko. Aya ibadahna rusir ke kajituna, ya ibadah hakikat. Geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah, campuranlah kurang ibadahna make ibadah kolbu, yakni bertoriko. Lalaunan mata urang puasaan, ulah beteng dulu puasa, mata ilukeun puasa, ceuli ilukeun puasa, sungut ilukeun puasa, abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala. Puasa umum, puasa khusus, puasa khusus. Puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Puasa hakikat mah meureun lain bagian urang. Tamangis timur salin jeung nabiin aya para aulia Allah, urang minimal engket puasa torikoh, mantap jaga ulah sampaikan cak Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syai'il ju, ngan sakadar boga lapar doang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sateuacan urang hadiah sakumaha biasa tamada. Setiap minggu orang hadir di dieu kalayan niat nuntut ilmu. Mudah-mudahan nuntut ilmu orang, belajar orang dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dijadikeun ganjaran jeung dijadikeun coplokna dosa. Nomor kedua, geus jadi biasa manusia mah teu luput tina dosa, terutama simkuring khususna umumna keluarga pesantren Al-Istiqlaliyah. Setiap ngaji mungkin aya anu tersinggung, ulah dianggap bahwa kula nyinggung, tetapi semata-mata untuk memecahkan hati supaya hati narima. Kaya maksud sunggang singgung sama sekali. Andaikan aya anu kasinggung, simkuring khususna minta dibukakeun pintu maaf anu saluas-luas tina ucapan, tina pagawean, tina segala rupa menghadapi bulan suci Ramadan. Khusus tim kuring nyuhunkeun dihapunten kasadayana. Adapun sadayana nu sok hadir teu perlu diucapkeun deui, insyaallah sim kuring ngahampura. Di jero hati sim kuring eueuh anu dipake ka bendu, eueuh nu jadikeun musuh. Boro-boro anu resep nu bendu ge sim kuring mah teu bisa bendu, insyaallah eueuh anu dijadikeun bendu lantaran nu dipake kainget jaga di akhirat. Kumaha ketika berhadapan jeung Allah aya anu dipake ka bendu bakal diomong, ditanya motif naon ku ayana sakitu. Berusaha orang di dunia sim kuring ge selalu berusaha eueuh anu dijadikeun bendu, walaupun aya segerintil dua gerintil nu bendu tetep sim kuring teu bendu tur ngahampura. Nu jelas urang silih hampurakeun, urang silih doakeun, mudah-mudahan urang sarua aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Informasi tinggalin lebaran insyaallah hisab mah rebo, jadi orang puasa 30 poe. Jadi tahun kitu ngaranna Senin Salasa, pokok bis Sabtu Minggu Senin Salasa, rebo lebaran. Haul biasa abah
tanggal 9. Allahumma ya qadiyal